nakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai haturan wilujeng patepang deui sareng aki sami sareng pamari dina acara Cileuksa Ngadongeng nya. Kadanget ieu alhamdulillah aki tiasa nepangan deui urang neraskeun hanca anu parantos katunda dina cariyos wasiat indung. Ayeuna bade dipedar bagian anu katilu dina episode Katalangsara. Jadi subjudulna Katalangsara nya. Supados teu seueuting yang kolong kana waktos sumangga urang ngawitan ngadongeng nya. Ujang Nyai harita teh Bimurni jeung Mulyana nuju Gunem Catur nya. Keur madungdengkeun masalah Asdun jeung Karsa anu teu boga tanggung jawab mentingkeun diri pribadi ngajualan harta titinggal kolotna bari jeung teu mikirkeun adina teu mikirkeun indungna. Jadi indungna teh hariwang bisi Mulyana sirik atawa teu panuju tapi tetela Mulyana bersih hate malah mah ngahatean ka Bimurni sangkan kahayang Asdun jeung Karsa teh diizinan bae kitu nya. Tah sanggeus Mulyana nembrakeun eusi hatena ku Bimurni ditemalan deui. Tapi supados ngabuluyur urang wangsulan deui sakedik nya. Harita teh Mulyana nyarita ka indungna. Sawios atuh mah da Kang Asdun sareng Kang Karsa teh putra emak dulur abdi perkawis harta ditinggal bapa anu seet kupun lanceuk nya sawios mana kitu oge kersaning Gusti. Tah kitu harita teh ceuk Mulyana teh nya. Terus ditemalan ku indungna tapi urang kudu ikhtiar mul. Sumuhun da Kang Asdun sareng Kang Karsa oge maksudna mah ikhtiar eta teh mah. Ngadangu omongan si bungsu kitu Bimurni teu ngomong deui Ujang Nyai. Sakitu oge geus leuwih ti yakin hate anakna nu bungsu memang bersih. Ari Mulyana ngadenge indungna tatak dina nyarita mah harita hatena teger deui. Jadi indung jeung anak silih beberas, silih elingan kitunya supados teu nguluwut teuing mikiran kalakuan Asdun jeung Karsa. Cag urang tunah heula Gunem Catur Bimurni jeung Mulyana nya. Ujang Nyai ayeuna urang nyaritakeun heula dina kaayaan sejen nya. Harita teh isuk-isuk langit lenglang taya aling-aling cahaya panon poe sumiratnya angan buana koneng umyang sumubeureum manuk krecet di sarada bari tingkal per ngicis jangjang galumbira suka bunga mapag mangsa nu bakal datang. Sanajan umurna pondok tara aya manuk anu ngangluh mikiran batur saban mangsa muji syukur kanu Maha Agung ku cara ngawih ngahariring dikir bari ngararasakeun nikmatna paparinti Gusti. Atuh saban mangsa usaha neangan pangupa jiwa tara aya basara subaha. Saban mangsa silih elingan jeung sasama tara aya anu jail kanyaya. Eta pasipatan manuk Ujang Nyai. Tah ku kituna era temen lamun manusia anu dianggap makhluk pangmulyana di marcapada kudu eleh ku manuk dina urusan usaha. Salajengna era temen lamun manusia anu dianggap calakan lantaran dibere akal jeung pikiran lamun eleh ku manuk dina urusan syukuran ka Gusti Allah. Jeung era temen lamun manusia
ya anu dianggap boga hate jeung boga rasa eleh ku manuk lantaran salawasna sirik pidi tur jail kaniaya kasasama. Mudah-mudahan ia jadi pepeling kanggo urang sadayana nya. Tah ayeuna urang nyaritakeun kumaha Asdun jeung Karsa. Asdun jeung Karsa mah ya, sanajan panon poe geus moncorong di tebeh wetan, duanana karek harudang eleh ku manuk tadinya. Geus leuwih ti sabulan eta dua budak teh para balik ka imah. Gawena ngider sakainget ngalajur nafsu ngumbar kahayang. Ini ti imah mah cenah niatna rek usaha, tapi kalah kabawa ku sakaba-kaba poho karena temah wadi duit bea hutang nambah kabingung numpuk. Ujang nyai dina kaayang kitu, nah, duanana masih kena ngajar entul di gardu can mandi-mandi acan juga nanti. Adina nyarita, Kang kumaha ari geus kieu? Cek Karsa ngamimitian nyarita terus gigisik micen cileuk dina panon dan memang can si beungeut cimegeut acan harita teh. Dijawab ku lanceukna rada teugeuh. Ngajedog aing keur mikir. Tema lanceukna bari molotot atuh bab Karsa teu ngomong deui. Hatena teu panuju kana sikap lanceukna kitu teh. Tapi teu wasa ngalawan da sieun. Ujang nyai dina kaayaan kitu duanana lila eueuh mun ngomong. Ngadu jentul ting haruleng jiga nu bingung da memang keur bararingung duanana oge. Asdun nyarane kana tihang. Panona melong kanu jauh nyawang kanu anggang. Ari Karsa ngagoledak deui dina palupuh gardu dianggal ku dua leungeun. Sarua pikiranna ngalayang kanu anggang ngan teu lamunan ngumbar sawangan. Lila-lila Asdun nanya bari ngarere. Karsa, maneh boga keneh duit euy? Duit di mana? Kamari ge beak. Menurut mah kakuring. Moal ledis duit teh, Kang. Wah. Tong miwir sia. Ma aing we. Itu sebelanceukna. Karsa jamotrot beuki amak ka lanceukna. Breh kasawang deui. Sakucalana teh kungsi merkis ku duit. Jika nambah keur bakal 2 bulaneun mah cukup. Komo mun dipake usaha mah boa ngarekahan. Tapi Asdun mung diajak balik basa ngadu jeung urang cari cangkas tumpanganana kalah digedean sababaraha kali dielingan tapi kalah molotot. Barang geus nyata duitna ledis. Boro-boro boga jang isukan keur dahar poe ieu ge eueuh. Ujang nyai lila ngaharulang deui. Omongan teh teu nyambung-nyambung sabab duanana beda pamadegan, nya nu hiji ka kaler nu hiji ka kidul. Barang keur ngalalamun kitu, sakolepat indungna nemongan dina sawangan. Karsa narik napas jero. Terus ngareret ka lanceukna. Geus aya niat rek ngajak nyarita, maksudna marek ngajak balik, tapi teu pok. Tungtungna ngahulang deui. Lila-lila lanceukna nanya. Karsa cek Asdun sorana semu berat. Naon Kang? Lapar euy. Urang kudu ingkah ti dieu euy. Era cicing wae di garduh mah. Jadi kudu neangan tempat anu merenah. Tapi kudu dahar heula euy. Aing lapar ye. Omong Asdun tandes ayeuna mah mana horeng ngahuleung wae ti tadi teh mikiran dahareun. Karsa ngabetem cek hatena asa teu perlu ditemalan omongan kitu mah. Karsa sia teh ngadengen teu ha. Asdun mun cereng amok asa dilelece lantaran adina anu
diajak nyarita teh teu nemalan. Ari akang nah make ngambek. Ari kuring kudu ngomong naon, da jawabanana geus aya di akang. Najan nyebut 8.000 kali oge, da teu boga duit rek meuli dahareun kunaon. Temal karsa jadi wani nembal ayeuna mah, da keul kalanceukna. Dasar belegug, boga sirah teu dipake mikir sia mah. Tuh teh nyok, kumaneh Curug Asdun nuju ka Kaler. Ku karsa direret, breh aya warung, nu bogana keur meresan dagangan. Ujang Nyai teu kacatur badamina. Najan hoream oge karsa kapaksa nurut, manehna cengkat lalaunan sarta leumpang ngajuk-juk ka warung. Ari Asdun nungguan di garduh bari ngalamun, mikiran pilampaheun saterusna. Ras inget deui, balong leutik sisi sawah geus dijual, duitna beak. Kebon geus dijual, badi jeung teu bebeja ka indung, duitna sarua beak. Terus nginget-nginget harta ditinggal bapana, tapi eueuh nu kapikir iwal ti lelemah jeung imah nu dicicingan ku indungna. Jadon kabelejog boga kolot teh, miskin eueuh pisan kagableng. Moal nya kudu ngagadekeun imah mah. Pikiran Asdun geus nepi ka dinya. Teu mikirkeun nasib indung jeung si bungsu adina. Tekung si Lila, Jol karsa datang, ngajingjing bungkusan, bro ditunda hareupeun Asdun. Eta geuning hasil karsa? Hasil, tapi urang ulah lila-lila di dieu Kang. Geus seueuh dahar mah kudu buru-buru indit. Ceuk karsa dari anak ker harita teh, ret ka warung, cigaan nu boga kahaliwang. Nya heueuh, ceuk aing oge urang teh kudu indit. Megeus ulah mikiran nu lain-lain lah, sok geura dahar heula, ngarah aya tanaga keur leumpang. Urang kudu bajoang ieu. Atuh teu loba catur deui, amduanana bararang dahar. Meni ponyona keur kaciri laparna teh. Ujang Nyai karek oge rengse barang dahar. Rentang-rentang aya nu leumpang ngadeuketan. Karsa ngagebeg geruwas. Red kalanceukna terus ngomong, "Kang, eueuh deui waktu, hayu indit." Ngomongna kitu teh bari nguliwet ka tukangan gardu, terus kukurusukan ka kebon ganyul. Asdun kerung, tapi ngarti kana maksud adina. Red kanu leumpang, cileng luncat, terus lumpat bari dongko nuturkeun karsa. Tekung si Lila, duanana geus ngiles teh ka mana. Ujang Nyai waktosna sae entos sakitu heula nya. Insyaallah ke kapayun urang teraskeun deui kumaha kalakuan Asdun jeung karsa salajengna antos terasna dina carios wasiat indung bagian anu kaopat. Sakitu heula nya. Cag permios.